Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun nami abdi Nadia Salsabila ti kelas 11 IPA hiji. Abdi bade ngawawancara ti deket abdi aya. Tepangkeun nami abdi Naswa Nabila dari SMP Jatiluhur. Abdi bade ngawawancara Naswa tentang COVID-19. Ari dampak COVID-19 ka sekolah teh naon sih? Ayeuna mah belajar teh belajar online, kudu make Zoom, kudu make Classroom. Jadi sok jaringanna sok kesae. Gitu. Cara nyegah COVID-19 teh kumaha sih? Ngagunakeun masker, kumbah leungeun pakai air ngalir, mawa antiseptik. Sikap anjeun ka pembelajaran jarak jauh teh kumaha? Kudu mandiri. Ayeuna mah kan make Zoom nya, jadi lamun ieu teh langsung tatap muka. Jadi mun ieu teh jiga nu nempo YouTube, jiga nu otodidak. Karunya mah nu teu boga HP karunya pisan. Nya. Aku maha pendapat anjeun ka jalma nu sok ngalanggar protokol kesehatan. Ya padahal COVID-19 teh bener-bener aya, manehna ge bisa nularkeun virus eta ka batu. Kudu inget nya. Naon harapan ka payun sabada COVID-19 teh leungit tah. Ngantong aya deui lah virus-virus eta, jadi normal deui. Amin ya robbal alamin. Kirang leuwihna mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.